Nog teh teu kudu digoreng. Dituna we na kusik. Asak sanes asak jang kanyejek onta da we alon. Baik kan mere jadi sikap. Suai katipu ya. Tukang nipu katipu. Dan Bandungan ya Kang. Lauk asin yang teu kudu dibeulem di mah tuna we na luhur batu asa ku ucing ya. Nanya kieu teu tadi mereka dunungan ngecerok modal. Dagang-dagang koran atuh aing. Pada nurut Kang. Nurut kasukan malah. Padahal belanja kalinya deukeut. Deket kayaknya ke Ciroyong. Padahal keahlian teh dewek teh dagang roti bakar. Dah, itu yang benar Kang. Berupaya dagang roti bakar. Oh, ngantara jadi duit aing mah. Nah, benar jadi duit. Udah kabakar wae rotina. Alah, Tarutungnya bener juga. nu jualan eta nu jualan. Rupa-rupa jualan. Cocokan budak, baju kolot. Baju kolot. Ngan ngahirupan euy ka sararea ieu sae marah teh. Benar Kang. Secara teu langsung ieu teh mukakeun lapangan kerja dia. Nya, betul Kang teh. Alhamdulillah hai ku kitu teh mah ya. Tu bisa dewek lalajo ka bola ditu euy. Nah Kang. Wah, pinuh leuh. Oh pinuh apa pada Oh, ieu we kabeneran kosong di dieu. Di nyarada lawung jeung aneh make rada kosong teh. Heeh. Ting naon teh. Hei! Sampean kumaha di asup ka ieu? Natenya hoplang di hareup. Dilarang masuk. Or. Ngeunah heula laju di dieu aja. Budak mana nya? Wah, Alah, punten ya kulana. jangan udah Punten bah. Ayo sila. Punten. Ayo ini teh punten. Assalamualaikum. Ini. Lain Islam euy. Halo, Bapak. Goblok teh. pulang yang mau cilik dilarang masuk teh. Alah, Pada yaplang kan. diambek aing euy ku petugas. Oh, ya pasti ya kan. Oh, ada juga nyata kitu akibat teu bisa bucu baca teh. Oh, baca ulah memang. Garang-garang di lemur lamun di lemur aing didagor teh jelema. Batur Alah. Ya, alhamdulillah dunungan geus daftar. atos. Nyaan oi gulis dewe kundi teh aduh Wah, beres pokoknya. kahayang dewe pengulah di kadastarata teh nya mah. Oh, pulang kan. Heun ada dastarata mah teu nempo. Nyaneangan deui we kayang teh. Dibere tukang jamu oge. Asa di manian eh. Asal Oh, daekeun. diadakeun eta mah. Atawa dewek digelung. Digelung pakai we suweung kan. Lah, naon? Tadi ulah jauh tinggi dewek euy. Garalak urang dieu euy. Kade akan ulah piomongan ya. Oh, duh.
di tempat pamilon nyata para pamilon di negara Mandara Raden Arasoma Raden Panu kalian Raden Gandara di negara Prasajena Raden Narasoma mah nyana rayina kakasih Dewi Madwim Ari Gandara mah nyana rakana kakasih Gandari Nyai Madwim kaulanu da cek akang ge make mimilu atuh maneh kira-kira karudak kararagok akang teh di luar ku dieu teh udah bener atuh tapi noda koyong ninga kagelisanana Dewi Kunti nya banding we jeung ajeung da akang ge sabenerna mah moal ieu milu saebara teh hayang mecak ilmu akang mah geus gaduh bojo tada teuing lacek maneh baeud ka ieu Gandara naon atuh cuti tinggal di Dewi Kunti gelis mana jeung Aceh gelis itu jauh ini kabina-bina teh wah belana wana bakalan cinta wah belana dupi kakasih teh saka kaulah teh Panu duh meni saena mina Gandara naon cing pangnoekeun tanggalan Panu teh bogoh kitu kaceu beri teu harga diri kamadakeun tuh bedakannya cek maka Kang Dardi Gandara naon pentan nomor HP na sabaraha tanyakeun gitu aya di Facebook saha kakasihna nah ieu jadi lanceuk ieu ya beli cerewet ke tuang raka linggih teh di mana kaulah nu linggih kaulah di Mandaraka leres amang atuh ka itu hei awewe nitah ulin ka lalaki jelema playa-playa kitu diajak ulin harga diri saharat kaulah teh Panu tuh ngaranna ge sautet Gandara naon tanyakeun di Astinana di mana sidik di Karaton Astina itu putra Raja Astina kata teh iya aduh salam itu ti Aceh pakai nya ngomong serangan mendak batur salah itu lata-lata gelis mana eta nu hareup jeung Aceh eta nya gelis eta siapa mau gitu-gitu teuing lain teh sarua gelisna mangan ai Aceh goreng bibir kabeh-kabeh teh sate Gandara kaing teh aduh atuna make ngiringan teh teh garayi gaduh lanceuk di teungel batur tapi cing persanten tuang raka bakal kiat doana wae atuh kaulah nun nah eta mah doa dengan ngobrol wae tadi kabeh teh cing atuh cing aya kahayang aya ngobrol-ngobrol jeung batur pindah ka hareup keur kaulah jeung eta jeung Panu kitu nepi ka teu tahan harga hayang curhat kita tadi nanyakeun nomor HP na sabaraha ieu bedakeun dengan SMS bedakan nomor motor kabeh-kabeh teh
eta teh tuang raka gelis laras kaula nu ameng atuh kaitu ka Astina upami aya widi masalirah heula we ameng kaitu awewe nu torogan Cemburu deh. Rada panas. kumaha teh tiburu kumaha teh ai kaula teh tadi teh diajak ngobrol teh kula laki eta beda-beda teuing harare amun baru goreng wiwir beda-beda teuing satega nara kain teh Pada mungkin kan goreng bibir. Kang cing salamet Kang Bang Soda, hidup Bang Soda, hidup! Hidup Kang Haji, hidup. Aduh, tersangka ya. Jaga orang, orang. Allahu Akbar. Beres kayak jikohan. Kang Haji. Aduh, luar biasa ya saya Bang Soda teh ilmu. Kang Haji keur orang teh kitu saja. Aduh, bahasa nampiling bagong urang. Kumacing. Tampiling sakali cekuk pae henteu akang lulubat. Aduh, luar biasa jangan urang lah. Ngahibur ieu raja ka urang sadaya ieu nu resepi akang mah tibu mudah teh raja gelut teh. Resep. Karena tinju. Aduh, para tinju eta mah. Aduh, dah Kang Haji ge jago silat mah aja. Bang resep. Jago silat. Bang resep nama karena Gagak mayung gajah putih di papak semua gitu. Demi Allah Kang Haji mah. percaya. Jelema ngarontok ka dieu capa teh pundukna di dieu di alana ku Kang Haji mah Allah. Ya. Itu lalajuanan. Ayo. Luar biasa jangan saya marah. Cing Wah, pecahkan. hidup jago, hidup jago. Luar biasa jilbab teh. Hidup jago siapa hidup? Hidup jago, hidup. Hidup jago. Hidup. Hidup Kang Haji ya. Hidup jago. Walah, cing, ya kemana teh? Alangan batu pasti batu saya belah dia. Punten Kang Haji ya, damang. Saya namanya teh Kuring Haji Kohar. Oh, Haji. Tapi biru gitu. Dah lah, punten ya. Ya, ini ngiring gini ya. Aduh, kurang hebat nggak aja. Cing. Kau teh. Jangan celeng. Merong kain merijeng seri tengenah aing. Dua aing butak. Ya. Kaisinan Si. Ulah bisa jadi pasea. ulah baik gitu baik. Mas Lami Kang Haji nonton. Wah, rame ya di kawit Kang Haji mah. Turire nu ngadinten. Turire ya. Bisa mingguan di video. Alhamdulillah. Masak bisa. Lume mulih kamari Haji teh. Bos, boboh kamu. Kang Haji mah tahun hareup ke maju ka itu deui.
Kemana? Ke Jakarta. Kaki naon ke Pak Cisari. Nuhun ngaji ya. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun ka pengker mun hiji. Oh, 5 tahun ka pengker atuh teu acan eta puntennya. Keur musim panas Kang Haji mun itu. Itu ulah demi Allah ya. Musim panas di urang mah panas ngan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab yang di mana geus musim panas Masya Allah 45 derajat Celcius. Walah gitu Haji. Wah demi Allah ya. Tapi ngeunah na musim panas di Arab yang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Ditunda we na kusi asak sanes asak yang kanyejek ontak demi Allah. Baik kan bereja Katipu ya. Tukang nipu katipu. Kan Bandungan ya Kang. Terus Lauk asin yang teu kudu dibeulem di teu mah tunda we na luhur batu asa kucing ya. Ya ku aing kudu ngamuk di dieu. Kakara kagak Aduh. ayo. Di mana-mana gaya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji membereng di dinya. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Demi Allah ya. Ada ya. Anu lerat. Wah demi Allah ya. 5 kali sebutin demi Allah. Haji lebih kaki. Haji, main pegang itu. Ayah di akang ayah kene. Itu, oh Priyogi berhiji. Ngan di itu mau korma ngora, di akang mau ngadana genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum ah. Aduh.